Bayaran gue ayeuna. Ayo ginauna? Abi bade mesan seblak, Mang. Seblak. Seblak mah teh aya tos ngali, seblak mah kapalih ditu. Ali, Mohon. abi langganan seblak teh di dieu mah. Kan untuk sekali ayeuna mah abi calana ieu calan ieu calan sepatu, sendal. Oh, payuna sepatu. Sendal, kantong payuna. Mohon. Kan seblak di dieu. Teu aya seblak mah tos ngali kapalih ditu. Abi calan sepatu sareng sendal di dieu mah. Si Mang mah pasti bohong ya. Nah, bohong mah. Ieu mah yang kageuleun ka abinya. Abi mah biasa wae seblak di dieu. Muhun. Tadi nama tukang seblak di dia teh kan seblak terus pindah ka palih ditu. Ayeuna dia sian ku abi, icalan sepatu sareng sendal. Nah, beuti tah ngali ku mah. Ieu mah pasti di dinya nya. Sili ka tukang seblak teh dah loba nu meuli hayu di dieu. Jadi ku Mang diusir di tah ngali. Saha nu ngusir Tong kitu, Mang. Si Mang. Jadi ieu nu icalan kantong, icalan sepatu sa Mang. abi nu icalan ieu tas, sepatu, sendal. Jadi tukang seblak teh ku Mang diusir di tah ngali. Sanes diusir tos CF kontrakanana jadi ngali ka palih ditu seblak mah. Heran kumaha pamikiran ieu sarua tukang dagang sarua yang rezeki. Aya tukang seblak di dieu diusir. Di tah ngali. Saha nu ngusir abi mah teu ngusir. Buktina geuning di tah ngali teu dagang deui di dieu. Geus beak kontrakan jadi pindah ka belah ditu. Nah, bet dibeakeun atuh Mang Cil kontrakanna. Pasti gara-gara Mang ieu mah. Iya pedah manehna hayang dagang tukang seblak nu sakitu payuna di manehna hayang dagang di dieu. Iya mah. Abi curiga, isukan ge ieu teh kantong teh formalitas ieu mah. Isukan ge ganti ku seblak pedah di dieu payu. Tengah hari otak nu kieu mah. Heran. Gitu sih Mang mah, ngali dagang batur payu. Tapi ka diusir tapi na ka ditu manehna ek dagang seblak ayeuna pura-pura dagang kantong heula. Heran kumaha pamikiranna. Ka palih ditu. Meser seblak mah ka palih ditu. Jik palih ditu aya di ujung. Belok ke kanan aya di palih dinya. Tong gitu-gitu deui Mang. Si Mang batur dagang seblak, Mang hayang dagang seblak kan ayeuna diganti heula ku sapatu ini. Gitu. Aing dagang sepatu jeung sendal jeung tas. Hah? Kan aing dagang sepatu, sendal jeung tas. Nya ieu mah formalitas, Mang mah isukan ge pasti dagang seblak. Nah formalitas kumaha isya? Ngajak gelut jeung aing ha? Ngajak gelut jeung aing ha?